ieu teh alim berilmu komo guru urang mah urang teh sasalaman weh nya tah sasalaman ka jalmi anu berilmu komo ka guru urang terus cium tangan tak eta teh cek di dieu hukumna sunnah abik waro ahli tasawuf tah terus cium tangan tak eta teh hukumna sunat. Jadi di dia yusanu takbilu yadil hayy li solahin aw nahwihi. Sunnah lamun tepang jeung hiji jalmi anu soleh urusan agamana misalna teh solehnya gaduh ilmu komo jeung guru terus juhud deui tah sunnah nyium panangan tapi wayukroh dalika ligoniin aw